عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gimana domnya? Walaqad ahsana ita Abul Atahiyah haitsu yaquli. Walaqad demi yakti temen ahsana ngabaguskeun Abul Atahiyah sapa Abul Atahiyah haitsu qala sekira ngucap ieu Abul Atahiyah ya ujban linasi law fakkaru wa hasabu anfusahum wa absaru wa abaru dunya ila gairiha. Ya ujbah aduh kagum isun linasi kedua manusia. Asal nama ya la ujbah, tadi buang lamnya ganti alif ya ujbah. Lau fakaru ya mah launa lain lau sardiah. Lau fakaru yentah berpikir ieu nas wahasabu lan ngahisab nas angpusahum ing dheweke nas wa absaru lan ningali yen nas wa abaru lan ngalewat ieu nas adunya ing dunya ila gairiha maring liyan dunya. Fainama dunya karena satu ne utawi dunya atau fainama dunya karena utawi dunya lahum kadue nas mak barun iku nggon lewat la fahro oranana keagungan iku maujud ila fahro ahli tuqa angin keagungan ahli takwa godan ing dalam engko esok ida dommahumul mahsyaru tatkala ngumpulkeun hum ing nas mahsyaru apa mahsyar li ta'alamanna nasu becik waru temenan sapa manusia anak tuqa ing satuhune takwa wal birra lan amal bagus kana iku ana ieu tuqa khairu ma yudakhon iku leuwih becik-becike barang kang den simpen barang ajib tu kagum isun lil insani kedua insan fi fahrihi ing dalam gumedene insan wa huwa utawi insan godan engko esok di kubrihi ing dalam kuburan insan yuk baru iku den kubur ya insan ma balu man awaluhu nutfatun ma iku apa baluman utawi tingkah wong awaluhu utawi kawitan man
nutfatun iku cai mani, wajibatun iku bangke, akhiruhu utawi akhir man, yabkhoru hale gumede ieu man, asbaha dadi man, layam liku iku orang ngamilik man, takdima mayarju ing ngajukeun barang, ing majukeun barang kang ngarep man ing barang, wala ta'khiro mayahzan lan ora nunda ngahirkeun barang kang wedi man ing barang, wasbahalan dadi amru apa perkara, ila ghairihi iku maring lian man, bikuli ma yukdo wa ma yukdat, ing dalam saban barang kang den kodok barang, wa ma yukdaru lan barang kang den takdirkeun barang, wa lamun geus lah ieu besanya dia. Walaqad ahsana Abul Atahiyah, jelas ngabaguskeun Imam Abul Atahiyah di mana anjeunna ngadohkeun ya ujuban linasi, aduh cek Abu Hasan Atahiyah, heran aing mah ieu ka manusia, aneh ieu manusia. Lau pakaru hayu ge geura mikir. Nah, jadi orang itu titah mikir. Tadi tapakur. Ya. Ngaran tapakur itu sorful qalbi lidarkil matlub. Ya, itu ngaranna tapakur. Ngabulangkeun hate pikeun hasilkeun yang dicari. Ngaranna tapakur. Ayeuna mantek maharkatun nafsi fil maqulat. Ngagerakkeun hate dina segala anu diakalan, itu ngaranna tapakur. Ya, lamun taharkatul nafsi fil mahsusat tahayul ngaranna. Lamun ngagolangkeun hate dina bangsa nu kadeuleu ku mata eta ngaranna ngahayal. Tapakur mah gitu. Lau fakkar ayo geura tapakur. Ya, golangkeun hate bikin ngahasilkan apa yang dicari ku orang. Ya, fil ma'kulat dina sesuatu anu ditempuh dengan akal. Ya. Tadi teh nurul akli itu kan bisa ngahasilkan bahwa ya, Allah tu deket jeung urang. Itu cahaya akal. Ya. Wahasabu angkusahum. Ya. Gerah hitung, gerah hisab tah diri aja. Hasibu angkusakum qabla an tuhasabu. Gerah hisab diri anjeun sebelum dihisab ke di akhir. Ya. Lain kamaturnya. Ya. Supaya hasibu angsuwakum qabla an tuha. Ngahisab anjeun ka diri anjeun samemeh ngahisab atur lain gitu. Ya. Hasibu angkusakum ya. Gerah hisab di kurang sampai mengke dihisab di akhirat. Ya. Hasibu angkusakum, hisab diri orang. Mata, dengan jeruk, jeri. Ya. Eta kos itu disebut ngaranna ulama kimia usaadah ngaranna. Ya. Kimia usaadah artinya ya kimia untuk menghasilkan kemuliaan. Ya.
Tafakur hisab wa absaru kejeng ningali anjeun ya. Wa abbaru kemudian ya, ngalewat anjeun kana dunya ila ghairiha kana lian dunya ya sekolah neuleuh dunya bae ya kiato ya kudu deuleuh rangda ya mau dihisap. Kenapa? Fa inamad dunya makbarun lahu. Fa inamad dunya makbarun lahu. Karena dunia itu tempat liwat orang. Ya orang tuh di dunia kuari ngarana kerliwat. Ya di alam ya peranakan kemudian orang di dunia kuari di dunia kerliwat makbarun lahu liwat doang di dunia ngaran liwat mah mual kebel ya menyaliwat nyabrang jalan lah nyabrang jalan ya mual kebel ngeliwat doang. Jadi dunia itu tempat liwat sementara tempat ngumbara malah la fahro ya, ila fahro ahlat tuqabotnya la fahro teu aya anu mulia teu aya anu agung teu aya anu besar kecuali nu agung mah keagungan ahli takwa Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya nu paling mulia mah orang takwa. Ya. Sekecil apapun itu orang, tapi lamun geus takwa itulah nu mulia. Ya. La fahro teu aya nu besar, teu aya nu hebat, teu aya nu agung, teu aya nu mulia ila fahro alituqa. Kecuali adalah nu agung ma ahli takwa mungkin di akhirat ida dommahumul mahsyaru apabila geus kumpul di alam mahsyar ke di mana orang geus kumpul di alam mahsyar nu besar itu adalah ahli tuqa ya ahli takwa ya kenapa nu mantak itu li ta'laman nanas ya, kudu nama li'alaman nanas kudu nyahu ieu jelema. Ya. Kudu naon-naon. Anak tuqa wal birra kana khairu maidah. Bahwasanya takwalah dan amal baik kana khairu maidah kharu anu pangbagusna simpenan. Jadi berarti si simpenan tabungan anu paling bagus tuh tabungan takwa lain tabungan BCA ya, anu paling bagus BCA BRI ya. Si orang nu paling bagus mah tabungan takwa anak takwa bal biro kana khairu mayudakha. Takwa dan amal baik itulah pangbagus-bagusna simpenan. Berarti tabungan anu paling baik, tabungan anu paling bagus adalah tabungan takwa. Tabungan takwa. Tabungan. Nah. Tapi mah potongan takwa kabesinya. Ajitu lil insani fi pahrihi heran aing maka manusia. Tikabul ataya. Heran aing ka manusia.
fi parihi dina kesombongan manusia. Apa yang harus disombongan? Naon anu kudu digedean, anu digedean. Wa wagodan yuk baru fi qabri. Isuk mah dikubur. Wa wagodan yuk baru fi qabri isuk. Yuk baru fi qabri dikubur di kuburan. Nek kumaha mulyana, nek hebatnya. Nes dikubur mah. Dangkeun ya. Larada. Bulan kamaripan urang rada ngareuih. Loba nu maot. Ya. Disolear puluhan maot. Ya. Wa godan yuk baru fi qabri. Ya. Mabalu menang talmihnya menang ambil tina aya nu menyebutkeun ieu dawuh Sayyidina Ali. Ya mabaluman awalun nutfah. Ya dawuhan Sayyidina Ali. Ya cen Sayyidina Ali mabaluman awalun nutfah. Ma neuk laga naon eta jalma. Ya. Tingkah jalma awalna cai mani. Wa akhiruhu jipatun tungtungna bangke. Apa sih kehebatan cai mani? Memeh keluar doang hebat. Amun memeh keluar hebat. Tapi lamun gas keluar naon kehebatan cai mani? Geuleuh, kotor, hanyir, bau, nu ngaluarkeun ge leuleus. Naon hebatna? Wa akhiru jibatun tungtungna bangke. Ya urang tungtungna naon? Ya bangke. Ya, heuras. Ya koru malah ya sombong malah numede malah susoheur nya teu aya keur urang anu kudu dibanggakeun. Naon awalna ge cai mani geus nu mulya mah nya takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itulah ketakwaan paling mulia. Malahan mah asbaha lam yamliku ma takdima mayarnu wala takhira mayahdan. Terjadinya akhirna ieu urang geus datang ka alam kubur tidak ngamiliki apa yang diharapkan, tidak ngamiliki nunda apa yang ditakutkan. Ya. Kan orang tengah miliki naon maju naon anu dipajukeun ku urang, nu diharapkan ku urang. Ya. Jeung tidak ngamiliki tahir mayahdan. Nahirkeun naon anu dipake kasieun ku urang. Ya. Wa asbahal amru ila ghairi, seluruh perkara kembali ka saha? Ka batur. Ya, sabrek-abrek milik kurang di alam dunia. Begitu baik kembali ke orang lain. Bener kan? Balik ke orang ente. Balik ke orang. Asbal amru ila ghairi. Eueuh nu kawan. Ngoloyor maka jero kubur. Nanaon. Hanya ketakwaan dan amal baiknya anu miringi. Anu kembali ke alam kubur. Fikuli mayuk dawa mayuk dak dina segala anu dikoto ditakdir ku Allah Subhanahu wa taala kembali ke orang lain. Ya, orang ditakdirkeun anu ya tapi geus urang maut kabeh kembali ke orang lain. Wa'lamu ayyuhal ikhwan anal
Fadil Qasim wa alam. Moga-moganya di urang kabehan hati orang dileleskeun Allah subhanahu wa taala. Dah hati orang dicaangkeun. Amin. Ya. Memang kudu diubaran terus supaya leles. Ya. Ieu teh keur ngaleleskeun keur ngaleleskeun hati urang. Ya. Masyaallah. Eueuh deui. Ngaji mah leles.